Hayu besti ayeuna mah urang masak deui tehnya dek masak naon cenah dek masak cumi besti caritana mah cumi nu badag nya besti tapi masak cumi nu badag teh nya tipsna kieu tah ieu mah tips ti abi nya besti mun hayang tong bau si cumina teh dibersihan sing bersih terus dikumbah terus direbus heula sakedeung direbusna teh make jeruk nipis besti meh tong bau nepikeun ka ngagolak sakedeung eta ogena tong lila teuing geus ngagolak mah diangkat si cumina teh mun geus diangkat dikumbah deui make cai nu ngalir meh bersih besti geus kitu mah si cumina teh asupkeun we besti tuh tinggal diasupkeun tah kitu teu kudu dicaian nya tah tinggal diaduk-aduk we besti geus diaduk-aduk ieu mah tinggal dibumbuan besti bumbuna we lah teu neko-neko dengan bumbuna teh ngan ku kaldu jeung penyedap tuh besti geus bumbuna kitu oge geus ngeunah tah aduk-aduk deui we besti embeh maresep bumbuna teh ayeuna mah geus kitu teh tinggal dikecapan we besti da deuk masak cumi kecap teu kudu dikecapan atuh kecapna tong loba teuing besti sacukupna we tuh jadi warnana jadi alus besti tuh mantap ieu mah teu kudu jeung deungeun nanaon deui jeung ieu oge geus cukup besti tuh geus ngeunah geuning lada ieu teh mantap kieu besti jeung sangu haneut tuh besti asak we ieu teh masakan cumina nya hayu besti nuhun tos nongton